Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Zikrullahi ari eling ka Gusti Allah fi Ramadana dina bulan Ramadan magfurun eta dihampura sahalahu itu sahal naon lahu itu zikrun wasa ilullah sareng ari anu menta ka Gusti Allah fihi dina itu bulan Ramadan la yakhibu eta teu rugi itu si sail. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Umar katampi ti Sayyidina Umar. Zubu kudu ngarak saaranjeun an a'radikum tina pirang-pirang banda aranjeun bi amwalikum kalawan ngaluarkeun zakat ku pirang-pirang harta aranjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Khatibu Imam Khatib. Zarina zar kudu melak anjeun annasa ka jalma-jalma ya'maluna halna amal itu nas fa innal jannata mangka sayaktosna surga mi'atu darajatin eta 100 derajat ma ari lalakon baina kulli darajatin di antara sakur-sakur derajat teh kama baina samai kama eta saperti lalakon baina samai di antara langit wal ardi sareng bumi. Wal firdausu sareng ari surga firdaus a'laha eta pangluhurna jannah naonana darajatna ausatuha ari tengahna jannah wa fauqaha sareng luhurna jannah arsyur rahmani eta arasna Allah taala wa minha sareng tina jannah tupajaru dikocorkeun naon anharul jannati pirang-pirang wahangan surga. Faida saatumu mangka di mana-mana menta anjeun Allah ka Gusti Allah pas aluhu mangka kudu menta anjeun ka Allah al firdausa kana firdaus. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al imamu Ahmadu Imam Ahmad an Muad katampi ti Sayyidina Muad. Zikrullahi ari eling ka Gusti Allah syifaul qulubi eta jadi ubar kana pirang-pirang hate. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ad-Dailami Imam Dailami an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Zimmatul muslimina ari tanggungan jalma Islam wahidatun eta hiji. Paman mangka ari saha jalma ahfaro eta ngeduk ieu si eman fa alaihi mangka eta tetep ka itu si eman laknatullahi ari laknat Allah. Wal malaikati sareng malaikat wan nasi sareng jalma-jalma ajmaina tegasna sakabehna layuk balu moal ditarima minhu ti itu jalma naon sorpun ibadah parduna wala adlun jeung moal ditarima sunatna waman sareng ari saha jalma tawalla eta ngabalieur ieu si eman kauman ka hiji kaum biduni idni mawalihi kalawan teu aya idin pamingpinna ieu eman Fa'alaihi mangka eta tetep ka itu eman laknatullahi ari laknat Allah wal malaikati sareng malaikat wan nasi sareng jalma-jalma ajmaina tegasna sakabehna layuk balu moal ditarima minhu ti itu si eman naon sorpun ibadah parduna wala adlun jeung moal ditarima ibadah sunatna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Imam Ahmadu Imam Ahmad. Zambun ari dosa yugfaru eta aya anu dihampura ieu dambun wa zambun sareng aya dosa la yugfaru anu henteu dihampura ieu zambun wa zambun sareng aya dosa yujaza anu dibales ieu yujaza anu dibales naon bihi ieu dambun pa amma zambu mangka anapun ari dosa allazi anu la yugfaru anu henteu dihampura ieu ladi pasyirku mangka eta musyrik billahi ka Gusti Allah wa amma zambu sareng anapun ari dosa allazi anu yugfaru eta dihampura ieu ladi Pa'amaluka mangka eta amal anjeun bainaka anu aya antara anjeun wa baina rabbika sareng antara pangeran anjeun wa amadzambu sareng anapun ari dosa allazi anu yujaza dibales naon bihi ieu ladi fazulmuka mangka eta zalim anjeun akhoka kadulur anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani. Zahaba geus berangkat saha al-muftiruna jalma anu buka puasa al-yauma dina hiji poe bil ajri kalawan mawa ganjaran. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Dzu dirhamaini
Ari jalma anu ngabogaan 2 dirham asyadu eta leuwih banget naonana hisaban hisabna min di dirhami tinimang jalma anu ngabogaan sadirham. Wadu dinaroini sareng ari jalma anu ngabogaan 2 dinar asyadu eta leuwih banget naonana hisaban hisabna min di dinari tinimang jalma anu ngabogaan sadinar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Abi Dzar katampi ti Abi Dzar mauqufan halna hadis mauquf. Dzul wajhaini ari jalma anu ngabogaan 2 wajah bidunya di dunya yati mangka eta datang ieu du wajhain yaumal kiamati dina poe kiamah walahu sareng eta tetep ka itu du wajhani ari 2 wajah minarin tina neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Sa'id katampi ti Sa'id. Azambu ari dosa syu'mun eta mawasial ala ghairi fa'ilihi kanu henteu migawe kana itu dambun. In ayyarohu lamun moyok kana itu dambun in ayyarohu lamun nyela atawa moyok goer kana itu dambun ubtulia mangka di balayan atawa dicoba sahabihi itu goer wa ini getaba sareng lamun ngupat itu goer hu ka itu dambun asima mangka dosa itu goer wa in rodiya sareng lamun ridho itu si goer bihi kana itu dambun sya rokahu mangka ngarejeungan itu goer kana dambun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Wallahu a'lamu bissawab.